sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana anu mana ayeuna nincak bagian kaopat para mitra nya masih ieu bubuka rupina masih bubuka ieu dongeng para mitra namun saat acana diteraskeun Kumang Jaya dibuka tapi digambarkan yen dongeng teu seueur dialog para mitra teu seueur dialog malah kirang bisa dialog seueur nama gambaran-gambaran narasi sareng sajabina namun ngagambarkeun kumaha kaayaan warga negeri Sunda di daerah ieu para mitra di daerah Ciamis para mitra Lakbok sareng sajabina mangga namina nyata gelebugna angin rawa onom gitu nya pilih aya non teh backsound angin ieu para mitra memang luyu sareng dongengna gelebugna angin rawa onom aduh kadela para mitra pami aya angin-angin teh udah lebih sih pilih lebet angin para mitra aduh pilih lebet angin gitu nya mangga atuh dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nembe dincak bagian kaopat manganyangakeun wilujeng dadang. Para mitra anu mulia aduh kumadaraman sadayana para wargi Alhamdulillah Mang Jaya aya hibara pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda para wargi sadaya dongeng nuju dihancat ayeuna teh nincak bagian kaopatnya para mitra sadaya mangga atuh para mitra dongeng nuju dihancak ku Mang Jaya karangan Aan Merdeka Permana Gelebugna Angin Rawa Onom mangga urang hanca we dongeng sareng kumaha salajengna ieu dongeng urang sami-sami bae hanca harita ge tos mendakan keanehan-keanehan cenah para mitra lantaran asa kukurayeun gitu eta nu tiluan teh gitu nu andukna dayat sareng ujer mamabur ti heula para mitra ku kucuprakan di sisi rawa terus sacenah unjah tanyat deui kan sedengkeun lendra mah kakandun di pengker mangga urang teraskeun ieu dongengna etang-etang hiburan pang beberahmana carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan saderek Aan Merdeka Permana para mitra nu sami-sami ngadangukeun ieu dong harita lendra harita teh tuluy manehanana kulantarana tinggalin sorangan lendra ngagerendeng jero hatena aya ku ararane lauk can bebeunangan geus marenta balarik aing mah ceuk lendra manehna masih kene cingogo sisi ranca para mitra sadaya anu memang harita teh kaayaanana sakitu kulantaran hujan harita teh turun para wargi sadaya malah mah manehna masih kene cingogo sisi ranca sakitu awakna geus baraseuh katinggang ku cai hujan baliknya balik aduh aing mah teu pupuguh pisan heuh diarajak teh aing sok aneh teh aneh diajak ngalalauk kalah balik di heula deui di hujan di teh nya sok aneh deui pan tadi teh caang mending ngeberak tapi ngadak-ngadak jojol hujan wae teh aing ngilu balik we pokokna mah ke nah itu juga anu lulumpatan ih heueuh ka mana lulumpatan ih nah geuning juga awewe ai heueuh awewe lulumpatan ih awewe di mana nya jeung keur naon wayah hujan kieu lulumpatan di leuweung ih araneh teuing aing mah para mitra lendra kerung-kerung bae bari gigisik malah harita hujan turun malah mah gelap ge disada harita teh para wargi sadaya kayan gelap disada menipate malanjeng pada baturna ngarasa herana pikeun lendra dina mangsa harita lantaran para wargi anu tadi-tadi kaayaan tengah poe keur memejeuna ereng-erengan
kari-kari langsung hujan ngagebret bari dordar gelap di sarada meni mata keung karasana. Jeung deui aneh didinya katinggali ku Lendra aya awewe kekelebetan make lulumpatan. Lendra kerung-kerung we bari sababara kali gigisi kana panona sabab ceuk pangrasana mah aya awewe salungkar salingker dina sela-sela kakayon leuweung. Sabot kitu para wargi, sora dordar gelap mah menika denge jelasna kerung. Bari hujan ge turun ngagebret kiren dicicikeun di langit cenah para wargi. Kayan hujan anu ngagebret lir ibarat dicicikeun ti langit lain bobodohan. Hujan ngadak-ngadak gede sapada harita. Memang para wargi sadaya ngana bae Lendra teu wakan nuturkeun batur-baturna nu geus ninggalkeun eta pulo leutik. Sabab perhatianana anggur muru ka awewe nu keur salungkar salingker teh. Aduh, boa-boa jalma kalahangsunya. Ek ditulungan we ku aing. Bisi cilaka babakuna mah. Bising dirweg satu galak. Ceuk Lendra bari cengkat. Tur ari geus kitu mah cul jejer cul korang. Manehna lumpat muru ka mana awewe ngalewasna. Bari kayan hujan mah teu eureun-eureun tuluy para mitra. Malah sola gelap ge paharita ge pateh malan. Menit pating jeleger kadengena. Meni atra tetela para wargi. Nimulkeunna harita kayan Lendra. Baseuh awakna tapi sok sanajan kitu. Manehna boga tanggung jawab ningali awewe keur kukurubutan teh maksudna mah rek ditulungan. Kadenge sora anu keur kukurusukan bari nyuai-nyuaikeun regang jeung kakayon leuweung harita teh para mitra. Kalan-kalan ngolebat katingali aya nu keur lumpat bari kukurusukan. Ih, nah itu geuning kalah kabeuki jembet ka ayan teh nya. Aduh, ceuk Lendra bari nutur-nuturkeun eta awewe anu teuing ka mana inditna. Lendra oge ngahuleng, aneh deui. Nah, si awewe teh kalah muru-muru leuweung jembet ieu teh. Penasaran ku aing merek disusul ka mana sugan dia inditna ye. Susul sia ku aing mah. Ceuk Lendra cacarita sorangan bari nutur-nuturkeun tapak lacak si awewe teh. Kocapkeun harita Lendra mah nutur-nuturkeun awewe anu kukurubutan nyaeta kahi kakayon-kakayon anu jembet tea di eta leuweung tea para wargi sadaya. Sabot kitu hujan mah kalah kabeuki gede, malah dordar gelap patemalan para mitra harita. Memang atuh kuninga gebretna keur hujan teh lir ibarat dicicikeun di langit. Kocapkeun para mitra ayeuna urang caturkeun nyaeta Ujer sareng Dayat. Dayat harita dina ngoning manehna rek balik teh memang hujana masih karasa. Oge manehna jala librug. Atuh para mitra baseuh awakna jeung bajuna oge. Dayat tuluy nyarita, "Kang Ujer, nari si Lendra bet ditinggalkeun atuh di Pulau Majeti." Jang Dayat masih kene haruha-hareho waktu hanjat kasih si ranca. Baiklah, kemanehna mah jiga nulu deungan kitu geuning. Keun mah tinggalkeun ke balik sorangan atuh. Nyahoon jalan ieu lain. Geus urang-urang balik aya. Ceuk Ujer. Lain Kang Ujer, na nya ari di Pulau Majeti teh tempat nu kacida sangetna. Jang Dayat hantem tetelepek. Cek Ujer para mitra bari ngantelkeun curugna kana bibirna. Nandakeun cenah kudu jempe ulah loba cacarita. Ye, lain sat-sat barina oge atuh. Ari itu Lendra kumaha ke nasibna ari ditinggalkeun mah tuh Kang Ujer. Mending urang teang deui urang ka ditu. Tema Jang Dayat manghariwangkeun ka Lendra. Teuing atuh Tapi dabongan manehna we tuh sompral tadi. Nah kitu we tungtungna teh tuh.
Kumaha tuh da urang neangan-neangan ka mana? Jaba hujan, jaba ieu gelap di dordar kieu. Maneh ge nyaho sorangan maneh tah. Eta gua mending hujan gede ieu. Jaba awak baraseuh. Urang mending balik we tuh ayeuna mah daripada urang aja jentul di dieu. Rek nungguan naon keun atuh da engke Lendra mah balik sorangan meureun. Para mitra ngomong si Ujer harita teh. Ngadenge atuh Ujer ngomong kitu nyebutkeun yen harita Lendra teh sompral jang Dayat ngarasa panasaran tuluy tumanya deui ka Ujer. Lain Kang Dayat, aing disebut sompral teh sompral kumaha? Pokona mah ceuk aing ge teu meunang ngomong ieu saomong-omongna. Pokona mah teu meunang ngomong saomong-omongna, teu meunang tutunjuk satunjuk-tunjukna, teu meunang sadenge-sadengena di dieu mah. Ai sia atuh mah geus beurina ge jempe we lah. Tong coblak wae beurina ge. Ceuk si Ujer, harita teh para mitra nyarek ulah ngomong wae ka Dayat, bari manehna nyalahkeun ka Lendra. Tamun kitu mah atuh nya Kang Ujer. Nya atuh Pulau Majeti teh tempat nu sanget meureun nya. Nya lah. Jadi pokona mah nah atuh bete ieu ngajakan nguseup ka dieu atuh. Atuh Kang Ujer teh ceuk Jang Dayat. Ye. Pan ceuk Aki Darum oge. Dinu sanget masuk loba laukna. Pada teh usul Aki Darum lain. Mata kurang inditna ka dieu ayeuna. Ka tempat nu sanget teh ya. Jadi ieu teh usul ti Aki Darum. Geuning urang teu bebeunangan, cenah dinu sanget loba laukan, geuning urang teu bebeunangan. Temba Dayat teh nempas-nempas bae kana omongan Ujer. Da salah meureun atuh. Sabab urang mah mimpi teu amit, ngala teu bebeja. Yo padu jegur we. Kuduna mah sampe urang ngalalauk teh heuga atuh urang teh nyeun parupuyan heula di dieu. Atuh sa diseba-sebakeun kanu ngageugeuh di tempat. Meureun santeuna we ngaranna ge atuh mipit kudu amit ngala kudu bebeja. Lamun teu bebeja mah maling ngaranna urang teh meureun kitu. Salah urang atuh barina oge. Padahal kumaha wae tempat naon bae oge, barang naon bae pasti aya nu bogana. Kan kitu ceuk Aki Darum mah ge lain euy. Katingalina urang di dieu nu bogana, sanu nyaho di patempatan nu bogana. Urang teh kudu menta ka nu bogana. Ai urang pan jegur-jegur kitu bae langsung. Jadi kieu tah jadina tembal Ujer. Para mitra anu mulia, kumaha terusna ieu dongeng? Harita para mitra sadaya Dayat tuluy nanya deui. Ari Kang Ujer na kunaon Lendra make ditinggalkeun sorangan di Pulau Majeti? Ceuk Dayat tetep tumanya. Kada Ka Ujer anu keur laleumpang maranehna duaan rek baralik nyaeta ka pandopo kawadanaan teh para wargi sadaya. Ceuk aing ge yeuh tadi disebutkeun bongan we si Lendra mah cacarita sompral. Pan uing geus cacarita tadi teh ulah saomong-omongna. Pan uing geus carita tadi teh buktina we jadi loba keanehan apa? Teu bubugu dordar gelap di barung hujan mending ngagebret. Tuh, pan ayeuna buktina ari geus anyat ka darat, teu hujan teu sing meuni caang kieu, meuni bengras kieu. Malah panon poe meuni moreret kieu. Pan aneh pan. Tah nu matak salah di urang ieu teh. Tema si Ujer. Nya Kang. Ayeuna mah geuning atuh eta manuk disarada deui mun patembalan jeung pada baturna. Nya. Aduh, ai tadi meuni mah atuh meuni naon teh kadengena teh aneh. Yo, hari ayeuna tuh tingali manuk. Aduh. Nya sok sanajannya. Yo tuh angin meuni ngahiliwir kieu. Aneh. Kami mah ngarasa aneh pugu ge atuh. Tadi hujan sakitu gedena. Hari ayeuna angin ngahiliwir. Jaba panas, jaba manuk disarada. Anehnya. Pokona mah aneh we lah. Ceuk Dayat para mitra manehna bari tangah kaluhur ningali manuk keur disarada patembalan jeung pada baturna.
Para mitra anu mulia, ayeuna tos ngawitan cenaka gambar aya keanehan-keanehan nyaeta di tengah rawa lakbok anu katelah Pulau Majeti teh para wargi sadaya. Harita teh atuh tetep jang dayat mah para mitra ngarasa herana ningali kaayaan kitu. Malah ujer gepok nyarita deui, "Yeuh, pancek uing ge yeuh. Yeuh di Pulau Majeti mah loba keanehan. Angot mun urang na cacarita sompral mah sok ngabukti eta keanehan teh." Temal ujer. Nya tapi uing mah tetep we ngarasa heran Kang. Jeung di ngarasa karunya we ku nasibna Lendra. Heug manehna teh pan ye, nya lain urang dieu manehna mah. Urang Subang anu deukeut pokona mah anu ngilu ka ieu Juragan Bendara Wadana. Waktos Juragan Bendara Wadana mancen tugas di ditu. Manehna ngilu ka dieu, kari-kari manehna ditinggalkeun di Pulau Majeti. Karunya Kang lah, da moal apal meureun itu ieuna perkara Pulau Majeti manehna mah. Ceuk Ujang Dayat manghariwangkeun ka Lendra nu masih keneh aya di Pulau Majeti. Moal manehna moal nanaon da manehna mah yeuh. Pokona mah teu nyieun dosa eta manehna mah. Pokona mah yeuh moal nanaon. Mun manehna teu nyieun dosa mah pasti salamet lah pokona mah. Asal ulah nyieun kalakuan-kalakuan nu teu eceureug we. Ceuk si Ujer. Nya urang ngadoa we sangkan atuh Lendra. Pokona mah salamet. Teu kurang kitu kieu. Ceuk Jang Dayat bali lempang nuturkeun si Ujer para wargi sadaya. Lalempang manehanana memang para wargi dina kaayaan. Atuh manehanana lalaunan lempang nate bari nungguan sugan jeung sugan Lendra nyusul tukang ninana. Kitu harepan manehanana Lendra teh nyusul. Memang teu salah tina panyangkana teu kungsi lila ti tukang kadenge nu gogorowokan nitah ditungguan. Harita atuh Dayat ngagorowo. Uluh, itu Mang Lendra mulang. Alhamdulillah. Syukur euy salamet Mang. Aduh, ceuk si Ujer bangun hubungaheun pisan mireungeuh Lendra ngurunyung teh. Sora nu kukucuprakan dina cai jeung haruhahareho para mitra sadaya. Harita teh tuluy Jang Dayat nyarita. Mang Lendra teu nanaon euy Mang Lendra. Ceuk Jang Dayat atuh para mitra harita teh tumanya ka Lendra. Sedengkeun aya sora haruhahareho. Aduh. Ieu Mang Lendra yeuh, eling aya naon ieu teh eta? Sungut meni calangap kitu, awak meni mudig-dig kitu. Si Ujer reuwaseun sabab Lendra datangna jadi barareda. Manehna ngarasa heran ningali kayan Lendra datang harita teh. Atuh para wargi sadaya tetep sora haruhahareho atuh daek ngomong Lendra teh. Bari dina kaayaan kitu jiga nu ngarasa reuwas. Malah mah para mitra sadaya sungut calangap. Atuh mun Kang Ujer parancahan kadinya Kang Ujer. Buah-buah maneh teh kasibat meureun. Jang Dayat hari weus-weus kituna bari nyabakan tarang Lendra. Keun atuh. Urang maca jang jawokan pangusir setan. Kieu kijang yeuh. Nya sok Kang gancang Kang. Jurig nyingkir setan nyingkah. Nyingkah kabuana peteng. Da sia mah lain-laina. Da sia mah misah alam misah langit, misah bumi. Sia di ditu aing di dieu. Di dieu. Wah. Si Ujer marancahan bari kecrot cumiduh nyaho parancah timbana. Sumangga para mitra urang teraskeun dongengna tadi teh barang Ujer geus marancahan teh maranehanana kecrot cumidu nyaho parancah ti mana. Aduh bau sia deuleu nyingka ka ditu bau eta sia ngalawan hiduhan ka aing
Lendra Pakupis bari babalieuran. Sia nu nyingka ka itu setan alas ya, balik sia ka Banawasa bari nage. Setan alas Banawasa kudu balik deui ka Banawasa. Ka itu sia Kunti Leuwi. Balik sia ka cai sia jurig cai. Cua. Si Ujer angger marancahan bari bubura para mitra sadaya. Ari sia jeung Ujer, monggo sia montong jiduhan we ka aing sia. Jengkol buruk deui. Bau berak-bak sia. Aing mah sia teh tarang ngosok kutu deuleu. Aing mah Lendra, lain jurig sia, lain Kunti. Badagug sia. Na teu apa sia ka babaturan sia? Lendra aing teh. Ceuk Lendra Pakupis. Nas kisan anu bubura. Geuning eta geus eling atuh Kang Ujer. Geus eling meungeus atuh Kang Ujer. Montong diburaan bae. Sungut maneh bau takokak teh, bau bernuk, bau balak-bak kitu. Ceuk Jang Dayat. Nitah eureun ka si Ujer. Nah, tulanya capek tita tadi sia geus eling mah. Anas aing bebeakan cicidu. Mang Lendra we heuk ngomong atuh. Nu jelas Lendra kitu ngaran aing teh. Ieu mah kalakangan jentul haruha-hareha, ditanya teu ngajawab. Jadi kuing ge parancahan. Buah-buah hasil paranca aing ye. Meureun jigana mah manyur ye. Nepi ka bisa nyageurkeunna pokona mah Mang Lendra tema Ujer. Bari nyusutan bibirna. Dasar kurang ajar sia mah. Aing diciduhan meuli lamokot kieu sia. Dasar jaba bau berak-bak kieu deuleu. Bonok buruk ieu mah ye. Lendra Cumidoh da ngarasa bau para mitra sadaya. Beungeutna harita teh meuni lamokot ku Cidu da dibura harita teh nyaeta ku Ujer. Sedeng atuh para mitra cai pangbura teh cai Ciduh manehna. Atuh pugu Ujer harita teh bari haya dina hate mah hayang seuri. Manehanana tuluy nyarita deui. Tadi teh ana nyuruntul ka dieu teh meuni haheho. Coba sungut calanga panon bolotot. Beungeut pias jeung mudigdig. Nah papanggihan naon di ditu atuh ka Mang Ujer? Sugan di ditu papanggihan. Sok aneh teuing jadi we. Uing teh langsung marancahan. Tembal para mitra sadaya. Ujer tumanya. Ditanya ku Ujer kitu Mang Lendra langsung ngajawab. Dimatak dewek teh manggihan awewe deuleu euy. Aduh, awewe meuni geulis. Eta mah asa kakara nempo dewek mah euy. Awewe geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina. Aduh, sugan mah euy. Aduh, awewe geulis. Aing pokona mah sing demi ye. Dewek mah terus terang we manggi awewe geulis. Nu matak tak kitu. Dewek teh harita teh manggihan awewe geulis padahal itu. Di ditu teh kitu matak oge. Tembal Mang Lendra. Para mitra sadaya. Barang Lendra ngajawab nyebutkeun manggih awewe geulis. Geulis kawanti-wanti enak ka bina-bina. Atuh puguh Jang Dayat jeung Ujer oge para mitra sadaya ngarasa heran. Pang-pang nama Jang Dayat harita nu nyarita. Uluh, untung atuh Mang Lendra. Di tengah leuweung make manggihan awewe geulis. Aduh, mun uing mah langsung we atuh bener digabruk lah. Cek Jang Dayat penasaran. Lain awewe sa-awewe-na eta mah lain. Lain awewe sa-awewe-awewena beureu. Cek Ujer ngantelkeun curug kana bibir. Ari manya Ujer. Dewek mah nyarita teh bener deuleu euy. Awewe. Da jelas atuh awewe. Da beda atuh awewe jeung kuda mah ye. Nu manya eta mah awewe deuleu. Awewe geulis awewena teh. Ari mane. Teu ngabohong dewek mah. Aduh, pokona mah awewe nyaan. Tembal Lendra ngabantah kana caritaan si Ujer. Cing naon Mang Ujer, Mang Ujer. Mang Lendra, cing lamun bener nya ye. Lamun bener ye Mang Lendra manggihan awewe. Cing naon buktina eta awewe teh lawe nyaan. Ceuk si Ujer. Lendra ngajawab deui, wah pokona mah geulis we, geulis kitu. Geulis kawanti-wanti enak ka bina-bina euy. Aya
Diri barat putri turun di kayangan atuh sugana. Awewe geulis pokona mah. Geulis awewe da dewek nyaho atuh. Mana awewe nu geulis mana anu goreng patut mah. Kumaha Mang Lendra mun dibandingkeun jeung Bimarkona. Beuh, Bimarkona mah tuh jauh ka laut nu kitu mah. Ieu mah aja bangurak keneh euy. Aduh. Pokona mah geulis lah. Hese ditataan age. Tembal Lendra para mitra ngajelaskeun. Atuh para mitra sadaya harita teh pokona mah nyaeta nu disebutkeun manehanana manggih awewe geus. Ujer harita teh para mitra sadaya atuh ngagerendeng harita teh dina jero hatena. Lainna boboanya acuk Markona teh jadi kunci kitu. Ceuk si Ujer teu pupuguh bet nyarita kitu. Kulantaran harita Ujer ngagerendeng Lendra ge tuluy tumanya. Nyaon Jer? Maneh make gurundang-gerendang kitu euy kadengnya? Nya ari acuk Markona nu ayeuna jadi tukang masak di penopo juragan ieu teh juragan Bandara Wadana teh Kunti kitu. Da eta apanan bibirna meni kadeuil, kuntuna nyenghol. Panona bolotot sabelah, petet sabelah. Teu geulis teu sing marina oge. Eta cuk Markona teh. Lendra para mitra sadaya tuluy ngajawab deui. Ari maneh? Nah kitu acuk Markona teh Kunti kitu. Apaan cuk akang tadi? Di Pulau Majeti teh lain jurig da eta mah awewe geulis. Ayeuna acuk Markona goreng patut beureun hartina mah Kunti nya. Ceuk si Ujer nyieun kasimpulan sorangan. Kulantaran nu di Pulau Majeti teh cenah awewe geulis teh atuh awewe geulis jadi Markona teh cenah Bimarkona nu ngilu gawe teh berarti Kunti. Nah, da kuring mah teu nyarita kitu. Teu nyebutkeun acuk Markona Kunti atau jurig beurina ge. Tembal Lendra. Mengeus Kang lah beurina ge Kang Ujer. Mentong banyol wae yeuh. Jiga nama yeuh Mang Lendra teh masih kene bingungeun ku pangalamanana di leuweung tadi. Ya urang balik atuh beurina oge. Bisi kapeutingan di jalan ke. Heuga ieu naon teh pokona mah lumayan jauh ka lemur urang teh. Ayo deh ke hujan buki gede. Urang pan ripuh jaba peuting jaba hujan. Pan leuwih ripuh. Beurang oge sakieu ripuna. Yuk orang balik ah. Para mitra sadaya, waktos nase.